jauh-jauh teuing goblok kebon teh. Dek lah. Ye. Kali teuing. Ye. Nah haji teh geusir. Cereuh aja. Ye. Haji tembak mana itu? Astagfirullahaladzim, iya aja teh kena kamu jailan. Woi, molor wae gawe teh. Astagfirullahaladzim. Oh gerak, ketuk. Mikir. Klik teh haji ke mana? Ah, sebodoh. Bener-bener si Alek. Bukan tapi si Alek yang udah kena aing. Aing teh teh gawe pan aing mau boga kebon meureun. Bener-bener culangung. Nya heuh, bener we cik aing oge si Alek mah. Dibah-bah heula oge. Bener. Alek, udang. Uru udang. Naon ge? Iya mah. Culangung. Aing keur molor dihudangkeun teh gawe. Udah haji mah hees wae gawe lu. Pan aing nungguan di bedug subuh nangan siang. Nah, udah haji mah janjian di ditu aya di dieu. Kan heuh di dieu aku teu apa kebon aing. Teuing dijagakan lega-lega teuing. Tu pan heuh haji teh pan meureunan heuh. Enak teh kemana urang teh? Hanca boga hanca itu. Ai sia suku mah arek kamu. Kan nanti kituan senar jalan-jalan. Lelak jalan-jalan. Macul jeung aing. Model kieu macul. Heuh keuting hayu. Heuh tah cetokna bawa. Yuk. Cerug aja. Ayo lah, tuturkan aing. Lah, belah mana di jauh kene di teh? Mana hanca aing? Tuh, mana? Oh, itu aing. Pohon kena jangan sorangan. Itu gede itu aing tapak macul. Genteuing lah. Wah, model kitu di anak final gitu. Aing mah. Tuh, ini teh geus lega. Mana heuh? Ieu hanca ieu tuh. Can gini ka lebak. Ini hanca selega ji. Atuh heuh ieu menang aing. Di bedug subuhan teh mah aing mati. Heuh. Tapi jauh heura gawe. Molor wae. Tah gitu kurang jero atuh aing macul teh sing jero. Heuh pan ieu ge jero meureunnan. Kudu bener macul oge kudu make tanaga. Nah ini jembarahnya asa panas. Alek, aing ge panas puguh. Iya nah tuh tudung teu dipake. Bener-bener si Alek. Sama kakak aing nu macul di ge. Jangan teruskeun hanca haji mah. Pan aing teh sia. Astagfirullahaladzim, heuh marinya. Teu bener sia mah heuh. Gusti nu agung teu bener. Boga dundungan. Tah. Ceug. Aing kakak aing nu macul. Ya tah teruskeun. Heuh. Kalau lotor mah cara gaya kami ya. Udah biasa kumaha arek ka Jakarta wae kamu. Janjian mah arek ka mana? Bukan dundungan mun teu butuh. Sing bener rek. Aing panas si paingan kakak aing anu macul sia nu duduhkeun. Sing bener rek aya tanagaan maculna. Sia mah da Gusti nu agung ka kebon teh sakumaha arek ka lain tidak panas poe kieu udah berheng macul. Atuh heuh sia mah ngeunyah dia telat di datangna aing nungguan oge panas. Gusti agung. Eta soalna naon ieu? Naon? Tah. Si eta mah lohor. Lohor. Sia mah kebeneran datang teh. Alhamdulillah. Beres mun Ji, main gawe mah di mana-mana gini ka lohor. Heuh geus lah. Najam aing poho di hayu milik. Heuh sia mah milik wae. Geus lah hayu balik lah. Lohor. Aing jelema soleh mah kitu. Heeh, sia mah kebeneran wae. Lain yang kemona geus kabingung. Heeh. Lain jadi jelema teh urang pangarep pan haji pan kudu beunghar. Lain lega-lega teu itu kebon sahaji. Itu kebon atuh. Kebon naonnya? Kudu ditu tuh, 1 hektar, ditu 2 hektar. Enggaknya? Atuh heueuh. Lain teh sangka kebon saya teh, Ji. Kebon batur atuh belang. Aing ge gableng atuh kebon batur mah. Hayu lah. Sia mah dianggap wae. Hayu. Ngaji. Atuh heueuh.
Saung aing tadi mah sebelah di itu. Aing mah di mana-mana ke loba saung mah. Haji mah beungarnya. Atuh mun haji teh ya. Minta duit atuh. Keur naon sih teh rek? Tuh ai beungar mah kudu bagus. Siapa bieu? Macul oge sih mah aya 2 menit mah. Lain teh puasa aja nya. Tuh puasa ini. Rek kecairan ujinya. Heeh, jeung. Aman. Haus. Alek. Siap lagi. Naonan? Abdas Ji. Asih teh puasa piraku adan rek Mana abdas? Abdas. Siap mah diajar, siap. Rek wudu salat. Lakeun haji piraku teh puasa. Salat Ji. Mah salat siap mah sakua wudu. Sarat. Alek siap mah. Eta nanaonan rek batal lain puasa. Wudu Ji rek salat duhur. Sam teu mikir, eta wudu siap sabawa tolak wa. Imam mah umum kudu akwa Ji. Poho deui. Semua Rek wudu aja ge sok dibanyurkeun. siap teu mahnya tuh wudu sakitu mah. Oh, Jemput arek puasa, rek puasa teu puasanya. itu aja. Tuh, itu eta mah geus wudu Ji. Ulah ngerakeun haji siap. Ayo. Aduh, rek kodin teh kanyahoan euy. Loba gogodan yang baik teh. Ayo, aing geus beurang ieu can salat. Ayo, Patikeun aja Ji. heeh. Aduh, ieu teh. Karesekna tuh lek. Aja orang teh. Ayo lah. Bensin lagi ini ka dia mah 5 liter. Dia masih kemarin ke Singapura wae kudu. Wan nek kanaraan sok atuh nek. Mah, Bismillahirrahmanirrahim. oke berean wae ciki gerak. Aduh, Ji, imah kudu didorong. Siap ngawekeun aing mah. Dorong masuk itu teh. Anak, Aing tinggalan Alek. Aing can naik Alek. Siap mesin si Alek. astagfirullah. Ji, nyalun. Atuh buru. Siap Alek. Aing tinggalan. Lengle dah. Aduh. Ayo, Bro, geusan. Turun geus mah. Si Alek. Alek, siap kita turun. Cenah geus. Oh, siap atuh buru-buru tingkat kamar nih. Maksud teh Alek. Ieu tanah haji kabeh bener. Tuh, heeh sia mah ieu tanah haji pisan ieu. Lain yakin ieu ngagawekeun urang doang sorangan. Atuh heueuh saha deui atuh. Lain begang atuh Ji. Mun kieu pagawean astagfirullah. Moal begang si lain we teu geus beureuteut eta. Heuh nya eta bisi begang. Heueuh lah geus neangan we atuh pagawe. Wah, nya karyawan Ji. Heuh lah. Kekel. Tama-tama eta si lain we. Heuh lah aing jadi tunungan. Heuh neangan we nu gawe lah. Ji, naon? Batu urang rek neangan anu gawe haji mengeureuy ya we nya. Aing rek ngeureuyeuh ka itu. Ngeureuy gawean eta nya. Segera tangan nu gawe. Kada eta paculanan Si Culangung Mas Salim heurek aing. Astagfirullahaladzim. Sia mah. Bener-bener si Alek ka aing cium tangan di wae. Dua karyawan teh, bener. Aing mah ari balik di kota mah penampilan kayak keren, pakai jam tangan, pakai tas, HP kayak layar jejak. Pokoknya mah, ayeuna mah, geus moal aya nu nyepelekeun deui ka aing ieu. Supri pokoknya mah si Haji, seueuna naonna layarna HP na ge layar jejak. Si Haji mah teuing meureunaon nu ngorosak teh ya. Meureunaon ayeuna mah masih nu ngorosak lagi ning HP na. Korosok-korosok. Halo, aduh geus teu zaman ayeuna mah layar jejak. Pokona mah. Cep ya video naon ieu di kieu. Ka mana nengan jelema? Kulit.
Waalaikumsalam. Damang, Alhamdulillah. lain jika pengangguran tampang nama mah. Gak gabah. Heeh. Ayo gitu mah tuh. Tapi pengangguran elit. Lain. Tuh tampangna Baik teh gawe di kantoran. di kantoran. Gaji emang lumayan lah per hari 5 juta. Anjir, bagian naon? Bagian takar tikrik lah. Ke. Bisa poe 5 juta. Jika naon jika rada harti ieu jabarek lebaran kieu ye. Mejena butuh ye. Enak geus ieu dan geus rapih kieu mah hayu lah teu kudu balik deui kadang kaditu langsung berangkat. Serius ieu teh 5 juta? Diterima langsung 5 juta. Lah hayu lah daripada diuk di dieu. Aku tuh percaya model kieu Raden kieu. Hayu. Yuk. Setuju. Bagi nuju naon? Nuju sekolah. Saya bentengna ini. Mohon ya tuh. Tos sabar sasi Pak Ji. Lah namanya sasasi. Iya, saenya lebih kenehnya ka panen. Mohon itu lah keneh. Mudah-mudahan we atuh. Muntah. Sing saenya Pak Jinya. Mohon alhamdulillah. Mangga Pak Ji ah, Ya di kantor. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Ji. Ah, yuk kantor nawa. Nah, gawe di kantoran tapi jig-jigan kena nukieu. Cek saha kantoran kokotoran. Tadi cenah kantoran. Kotoran yang penting halal. Anjir ieu naon deui loba nu singgarawin kieu. Tuh karyawan urang kan itu. Itu Oh, sarua gajina 5 juta sapoe. eta mah leutik. Eta ukur 300. Eta gawe teh euceuk. eta teh gawena teh ukur kitu doang ya nya. Itu doang enteng di dia mah. Terus hari urang ieu bagian gawena kokotoran kumaha? Kita manoran lah saya tabe sing euceuk gitu gawena beja. Oh ngamanoran eta doang. Bejakeun ceuk juragan alek gitu. Gitu mah kaharti. Ah. Aya kudu ngamanoran doang. Aya kudu Manoran kokotoran doang. mah aduh. Pira aku penampilan kieu kudu kokotoran. Ada tuh gerak tuh batur tuh bisa teu bener gawena. Ngamanoran ngabejaan doang. Urang di dia rek ngaringkuk lah. Tuh hari kitu mah. Kalebak heula. Aing untung haji teh newa karyawan anyar atuh dede bisa bobo pules. Bobo dulu. Lain mah. Kita tadi ditongol gawe dengan kikituan eta keur naonan? Waktu pan merisihan ieu marana. Selain saha? Manor Manor. anyar. Lamun gawe sing balik ieu mah hayang ngagedahar gaji buta sugan. Saha ieu jelema ieu? Ujug-ujug Kenalkeun ieu manor anyar nu gawe di dieu tuh kebon ieu kabeh aing manorna. si lain gua kasurupan. Kasurupanan gawe sing bener. Eta teh lain dikitu-kitu doang. Tuh pacul cokot, macul. Bener-bener ieu. Puna pagawean si Alek ieu. Tah si Alek teh bos. Si Alek bos, Ya heueuh tuh bos. ka mana ayeuna? Tuh disaung keur ngenampoled. Mantakna gawe sing bener, ulah mentang-mentang bos keur nampoled gawe teu bener. Gawe sing bener, ulah mentang-mentang keur puasa gawe teu bener. Ayeuna keur molornya. Keur molor tuh bos. Jadi ieu nu dipercayakeun dia ayeuna mah jadi manor. Oh, Gawe sing bener. balik. Siap. Nya. Gawe. Arek kenal si Alek nya. Arek naon gawe heula. Engke arek perlu sagedeung. Ieu mah gawe teh bagi kituan doang gaji. Wah, cenah ieu teh. Si Alek bener-bener turun eureun. Kamari kalakuan teh teu euceul ka aing. Ayeuna jol-jol geura ge jelema saanya teu wau. Kakak ngaku-ngaku teh manor. Si lain hayang jadi bos. Apana aing mereunannya? Bener-bener si Alek. Pacul tah jeung cetok bawa ka dieu sekalian. Paculkeun ieu ya. Tah, itu bawa pacul jeung eta. Tuh, ieu kan barala ka ditu. Heeh. Tah eta we bersihan. Heeh, di dia beneran dihancanya. Atuh hanca ka ditu bereskeun. Heeh. Tah, ulangan nyolekan we ieu da ieu mah geus cukup bersih mah Heeh. biasa. Heeh nya. Jadi eta ka ditu Heeh. bersihan. Heeh geus nor, geus.
Disangka karyawan. Saha nya teu wah eta jelema ngaku-ngaku manor. Tuna teh si Alek ieu mah ya. Ka aing teh eureun-eureun. Bener-bener keun si Alek. Kakak ngeunah sia molor aing eueuh hargaan. Astagfirullahaladzim. Nanar. Iya mah bos Alek puyuhan daek maya karyawan model kieu. Kunaon? Aduh ieu sakumaha tapak nang nyenok. Ieu meureun ngoret gadung balama. Ih lain kitu atuh ieu. Coba ieu teh kabeh sing bersih pikeun ka diturun tahna. Heuh encan ieu teh. Karek geduk. Aing teh karek napas. Bos Alek pasti rugi ieu mah mayar karyawan kieu mah. Sing balik. Balik kumaha ieu bener kieu. Runtahna ka ditukeun. Ka mana? Kumpulkeun depan ieu teh jalan jalan. Aing bawel boga manor. Aing disangka karyawanan. Bener si Alek. Awas si Alek. Oh tuh, ngejam salapan istirahat heula Mang. Istirahat. Heeh. Oh kurang kumaha ieu mah manor budiman. Dawuh istirahat sok istirahat heula. Ya, urang mah rek di dieu heula ya rek SMS-an. Siap. Biasa. Rek main TikTok-TikTokan heula. Lur bagaya. Eta geuninganan si Porokok. Molor ngeunah. Cai. Molor wae aing disangka karyawan ngaku-ngaku bos. Abad. Udang selek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udang selek. Astagfirullahaladzim. Udang selek. Bawa nia, eta karyawan anyar kain. Nah, kata karyawan anyar dong. Astagfirullah. Sia Alek. Kamu aneh-aneh ka aing. Duh, Ji. Pegali lu, Ji. Siapa alasan ngeunah molor siapa ngaku-ngaku bos ka batur. Itu si Jaing saya, Ji. saha eta? Karyawan anyar. Karyawan kakak aing ngaku-ngaku manor. Sia ngomong naon? Sia mah majarkeun teh jadi manor. Si eta mah ngada-ngada Ji eta mah, Ji. Suga teh pas sia menasok begini kitu teh. Tadi titah macul Ji kurang. Aing sakumaha di saka karyawan pan aing mah boga kebona. Keun Ji hayu geura. Hayu. Sok pieulah Ji. Aduh itu batur parasya. Aduh hantem Ji lah. Tuman. Aduh aing aya bahan pecat ya. Naon maksudna nurutan? Aing gegeran. Gegeran. Latah aing mah. Ieu teh waktu istirahatna geus abis nah karak datang ayeuna. Pagawean lega keneh. Ieu mah akan urutan serong ke kiri, serong ke kanan. Kon aing teh yang cara si laing meureunan. Alek. Bener-bener si Alek sia mah. Naik darah we ka aing teh, Saha? Si Alek, Atuh eta teh bos urang. karyawan aing eta Karyawan. Heeh. Sia ngaku-ngaku manor di. Atuh emang kan ku bos Alek teh titah jadi manor. Si Alek teh karyawan aing. Terus ieu kabeh Atuh saha deui ieu? Haji, haji. aing teh haji. Eta mana penampilanna kitu amat. Teu nyaho di aing kopiah bodas. Heuh da aing mah kopiahna hideung. Heeh, lain kopiah deui eta mah. Naon? Naon bawa nu kitu ayo. Haji. Ayo uruskeun jeung si Alek lah. Teu bener. Ayo. Tuh si Alek tuh. Oh itu bener itu. Itu bos Alek. Bos. Si Alek kagak kabur tuh si Alek. Bener Alek.